sakedap nuju di lipstik heula pake. Nuju di lipen heula pake. Siap. Jangan gini. Dewi Lesmini waktu diangkil ku Prabu Sukmadewa majeng kapayunan ingkang Rama Sukmadewa Putri Galis turas pati jangkung alit campuran Putri Galis turas pati jangkung alit campuran larai lana daun serem panjenengan kaulanun aduh ngadengi suara anak kaulah teras inget ka indung nasi cenah kieu suara anak tetamlek panginten nurun ka ibu na panginten aya Sakti malah naon nama oh kieu nu heudak kolot mah teu waleh apal kana tingkah pola anak sapopoe nempo anak cager bus naon teh ngeunah nempo anak bagelos ka mana-mana genah nempo anak bener merenah nempo anak pinter amat teh tumanina tapi sabalikna mun nempo anak teu bager teu cager teu bener teu pinter amat teh teu genah ulang ngaraheutan hate kolot kunaon nu teh katempo amek-amekan dua poe nu teu kaluar ti kamar ngerem di asungan dahareun hasyum deui bari deui numpi we naon atuh sok ulah dipake pikiran baraka kan jadi kolot nu aya dibikeun nu eueuh urang neangan asal nu kadada kaduga ku kayaan kolot oh katupalai naon salina teh nyai kok katupalai naon geulis cing kinten nama moal benu karena kahoyong putra panjenengan moal benu nu penting tujuan anak bener iya janten emutan nama cing Saul Kangjeng Rama kadenu ai hirup teh aya genep zaman hiji zaman orok dua zaman budak tilu zaman dewasa opat zaman kolot lima zaman aki-aki kagenep zaman kubur hirup anu betah di alam rame sagala kasuka sagala kasenang teh mincak dina tilu zaman nyatana zaman dewasa putra panjenengan teh parantos remaja putri ame watos nah putra panjenengan teh ngagaduhan salaki gaulanu palang siang moal aya pamengget anu kersaeun ka Nyai Dumeh ninggal Kangjeng Rama punten wujud amat teh buta raksasa aya paripaos raksasa teh cenah raku sagala beuki raku sabak wayahna cindeng nama putra panjenengan teh hoyong engal-engal laki rabi hoyong engal-engal kaula nu ngagaduhan salaki amat aduh jadi nung teh
hayang rumah tangga gemalan kaulan timalan nah atuh make jeung dipake pikiran sanajan ama goreng rupa tapi ama sanggup menangkeun minantu anu kasep boro-boro lalaki nu aya di padesaan betara sangiang ama sanggup ngalamar ka sawarga nu penting anak ama bahagia sok atuh hayang ka urang mana calon salaki oh bilih palai ka urang Sukarame alim jalan geri nyul kene di apel geus yeuneun bro sok atuh bisi hayang ka Bapak Dalang sieun dipangnyandungkeun sok nyandung dalang teh Iwati dalang wawan nu bageurung dengan hiji dalang wawan hiji di Bandung hiji di Sumedang hiji di Kuningan hiji di Subang hiji di Rancaekek hiji di Kota Bandung rebo goblok nu kitu mah hayang ka urang mana cing sok Kang jeung Rama cing bisi geus boga tunangan maklum da sok main Facebook bisi boga kenalan dina BBM dina HP BB nya eta teh bau badan dah BlackBerry lain bau badan putra panjenengan teh parantos ngagaduhan papacangan kaulanun cing saha jalmana jamina teh kasep ngalempereng moal aya bandinganana jajaka perjakaan luar biasa pertentang angwanana ge kasunaan estuning teu umaing teu umangku hirupna teh ngarana hati kaulanun hirupna teh nyuna ama nyuna saha ngaranna hiji satria kakasina teh Bang Cepot putrana Prabu Semar ti nagara Tumaritis saha Bang Cepot Bang Cepot anak Prabu Semar tapi no damal wah eta kabeneran nah ayahku cocok kahayang teh Nyai pati-pati ama boga minantu teh hayang ka Bang pati-pati ama boga besan teh hayang salepal deui jeung ama raja pangkatna pati kadenge ka kuping anak kaula teh mika hayang ka Bang Cepot ai Bang tengah wujud nonoman dedeg sampai rupa hade patu tengah nyuk rupa tementa kasep ngalempereng lir ka Majaya ti kahyangan percanten anakna Prabu Semar ai Prabu teh Raja Semar ngaranna moal telega tasawahna unggul baik iraha nung penak sareng Bang Cepot wengi tadi penting tadi jam 12 berang wengi nah nu apel puting-puting deui kapan pantu gerbang dikunci ngalangkung kana janela oh jadi kasempetan kolot sare maneh ngampihan tamu lalaki penting-penting abus kana lewat jendela
Kenaon maneh di jilbab aing kahormatan di porosot-porosot. Ulawara ben sanes tepang dina kieu nanging dina impian. Jadwal. Sugan teh pangih di kieu na bororeuwa cenah anak di pasantrenkeun. Ai kalakuan teu euwah-euwah. Kade titip nu kahormatan jaga. Nu sarupa eta mah kade tulakan sing paguh. Sanajan kalalaki jumrah jemrih, sanajan panto gerbang dikunci, panto kamar ditulakan, panto janela dipaku, ai panto nu eta dibukakeun mah bisi channel di kalapaan gede bage katanyakan ngajenol leuweuh bapaan bapa lebih gugula japan sing percanten moal kaulanun dipangneangankeun ku ama eta bang cepot mangga kaulanun diantos sama sing habantos sok tungguan di kaputen dipangneangankeun kumaha kaulanun samunurna Dewi Lesminiwati silakan santa nginang durung abang itu taturung tumiba ing lemah eca denira maneg eca kuraos denira aran jenanana maneg liren eca raos liren anjeun raos nasa kedap tabujeng nu kapanten para tatamuti nyatana jajar sokali maru dibantos sareng alentan wadia balan Kurawa resiko bayana tumiba sareng pang aswata makairing wadia balan Kurawa datan nira sampurasun aya tamu dah rampus ya rampes benten beda air rampes masyarwa ngamangakeun air rampus gemul tangan demang mangaling-ling jatan merah ringkong konan wabang kinulungan marekat dia wong wiswanu wanu pisan datan dari kongkonan wawang kinulungan ini wilayah cobi cinta ulam pun tiba Sampurasun Maharaja rampes sepuh ieu nu disebat nagara Amang Samudra leres pisan salira nu ngangkeun sukmadewa aula pisan leres kagungan putri nu kakasina Lesminiwati sumuhun cocok sakadam le bakal jadi besan sareng si kuring Saya Aswatama calon panganten Aswatama Jaya Mikati Citra Sidul Mabila Sadum Rabigati Citra Marmo Citra Jaluk Citra Boma setiap Boma saya Pudin ya pada bos ulah kaget mangalingi datang merah tangan
5.000 pakulingan ewu pakuling sampurasun rampes nepangkeun punana kaswata mah uang putra leres Jagger di Sukarame mah teh saya coba Kurawa samya pada merbayaksa dia merbayaksa Wagyakeun kamrat jaya bikana mangalingi lingkuan calik angin dulu bang Korawa samya pada ngalaka samya pada ngalaka Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam nya nya Islam mah tupangna ngajawab oge. Geuning teh janggotan. Nah memangna Islam teh kudu janggotan wae. Aya di dinya Islam simkuling ge. Geuning teh bawaken celeng. Oh, nyinggung kain nyinggung pada duit masjid kacoceng tegeng budak Bandung bisa aya banjir getih bulan Citra udah jiawara dia tidak saya wah kali aja kan dulu bang di mana gawe tengan mabok ke sedek anjing liar bos demi Allah anjing nepi kaparah gitu anjing goblok nemak geuleuh utang dia sedek goblok anjing teh aya dahar jeung sate aya utah genyer anjing moal aing salah nyapek gitu geus nepi ya teh bos geus taya ya negara ambang samudra pokona mah tenang bos lamun aya nu macem-macem ka bos bejakeun anjing aing ase pelek gitu nyingrai ku aing mah kabeh gedem ya Allah swear bos aing mah percaya ini aing demi Allah anjing bos swear aing kagok hirup bos aing sok bejakeun macem-macem jelema ka aing dikitu ku aing teu sieun anjing ku sasake aing mah demi Allah aing mah teu sieun anjing ku polisi teu sieun ku tentara teu sieun aing mah ku lurah ku camat ku bupati teu gimbir demi Allah aing mah tah aing anjing lamun ku tukang kredit sieun nah sieun ku tukang kredit eta aing nagih teh meunang eueuh anjing dia geus menikah para ki mabok teh beak sabaraha botol maneh demi Allah anjing 3 botol beak
paham sarua kamarakan cik isine diuyuh baru sini bejakeun ka sine anjing ai barangakan tong sagalebok jengkol hangser anjing nah kemana karpe demi Allah bos swear aing tenang lamun bos ini jeung aing demi Allah aing wajib percaya sa jelema nu macem-macem ka aing sok nempot anjing tato aing dina dada demi Allah anjing gambar kala jengking tadi nalengan anjing gambar mawar anjing sanajan aing mabok aing hate mah pink aya kawe demi Allah aing apa swear ta anjing dina tobong aing temu gambar Siliwangi mau demi Allah anjing tadana dina bujur ta urut bisul demi Allah puntene sawiyo tongerakeun dulit teuing anjing saha sok anjing tewah aing anjing demi Allah anjing swear aing bos demi Allah aing lieur anjing lain mah lain sing somong bos tanyakeun tuh ka panajagan kamari aing gelot anjing jeung muning edan demi Allah aing bos sawah sakotak lirik pake jogol aing jeung muning edan dulalajo keprok dulalajo surat bangga nepo aing gelut jeung muning edan demi Allah anjing eleh manahnya eleh aing da itu mah muning anjing Dio gedeg anjing sopan bisa dipopokan ku semen dan semua teh wae milu diuk aing ai lingi naon anjing lingi dedengan teh nagih atuh anjing siapa dan itu nu mabok malingi nagih goblok anjing suel pokoknya tenang anjing di dodet ku aing pangapunten we sawiyo kaliring lain kuring kakungan maha mening orang penting tantunya minasal urang areli mangsung saminan kabubu kalawang wayang nucani pelambang hirupna urang di pendarat kidalang nu ngahaluang lain urang gabungan maha berenang mandek satna kekabun sakit penilaian
Sanjatan ngiraring kongkonan wawang kinulungan iya lawat rangian tur nanginan luat balak jaya senjata nira pada lumunur senjata nira pada lumunur lawang Eka Supriyadi Prabu Sumadewa kaget barang kasumpingan aletan wadia balan kurang Unirahangan tika mekaten walakudal kagunturan madu karagragan menyan bodas kasumpingan sepuh nu pinuh ku pangaweruh aturan wilujeng sumping sepuh ayah kuning mah tapi syaur teh maharaja mending ngagaleser kana tikoro teu benten ti wajib didorong ku Cikopi ABC deh kitu tata rasana teh dae saha teh aya teh nepangkeun sim kuring teh residorna dangiang dorna ina satu keping langit satamprak jagat manusia anu ngabogaan titel dangiang di jagat wayang-wayangan teh jalma teu aya dua oh ieu teh dangiang gitu dipercaya kecapna ge setan laras nepangkeun ieu nu pangker teh pun anak si ganteng kalem si batu batre ABC si kumis tipis si alih virus si perukut tutut si makhluk anis Aswatama Jeger ya tadi Sukarame ini nepangkeun kalau bang Aswatama nuhun atuh nu pangkerja ya mikata Menteri Kabulok di negara kita adu pangker Citra Yuda seksi humas jastina pilih meryogikeun Cikopi sama goreng ka panggung kantun lapor we ka Citra Yuda siap pulang sakitu rupiah mah pengenalan nya anjing sentimen naon Asep pelak anjing can dikenalkeun atuh Asep pelak mah teu kasebut anjing teh nepangkeun atuh nu pangker Asep pelak nya di Ciluncat nya eta sok nyebarkeun pel-pel anu dilarang ku pamarentah diharamkeun ku agama kayani ektasi magadon nipam baret merah lesotan ektasi putau sabu-sabu hidrolik heroin minuman berbau alkohol diantaranya vodka whisky topi miring arak putih anggur merah anggur putih cipas legal cherry brandy martini kontru jeung markoa mah henteu anjing atau laras dupi pamaksadan maksad mah kieu sepuh jauh di jungjung gangang di teang kaulah tirtaya liat pada ngalaksanakeun kapalai pun anak Bambang Aswatama Ari punana
anak teh perjaka ting-ting perjaka ting-ting dina waktu sayeuna pun anak teh hoyong ngecakeun kita lalagasan hoyong ngecakalam rinwitan pun anak kaswata mah hoyong laki rapi gitu keayaan nana tuang putra teh palai garwaan pun anak teh leres atuh tikakeun anu mawi ieu oge seuleting babaraha angin korepan peuring beja habar-habar beja luar cenah di negara Amang Samudra teh aya mawar bodas anu keur sumiang ligat manawi sareng manawi eta mawar teh teu acan aya kumbang anu euntreum manawi teu acan aya nu nyedot maduna aswatama bade mileuheungkeun nu mawi simkuring mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur teu karasa capena da sabab puguh ieu teang najan angin dodar gelap sanajan hujan angin dodar gelap awak rancucut teu paduli ka jeung nu penting mah asana nepi ka tempat anu dituju kitu panginten laras seuleting bawaning angin nampi kabar cenah di dieu teh aya wanoja anu geulis lain lukisan endah lain hiasan kakasina teh Dewi Lesminiwati putrana Sumadewa panginten tuang putra eta Dewi teh unana teh geuning ya aya sidap wah uyung engal-engal larak kelan lu siapa tadi butuh ulah siga nu butuh acuh tapi butuh leres unana Dewi Lesminiwati deh iya pun anak aswata magring nang tunggalang layu saurna teh kajen paeh ngabale bangke ngajampana bugang tibatan upami teu laksana ka durian nyaeta kanu geulis tuang putra Dewi Lesminiwati maksad simkuring dongkap ka dieu pun anak sumping katut aleutan daya lian ieu teh maksudna bade ngalamar mah bade ngalamar muning ku tamangna doma ku patokna manusia ku carita anu tiasa dipercaya kalawan nyata tur disaksi kudu ngatur makhluk sakumna pamugi ieu lamaran teh ditampi kalawan kabingahan sakitu rubina bapa maksana janten bade ngalamar pun anak laras nah aya ku cocok kumaha ditampi tak geuning sami pisan sareng pun anak sami pun anak ke palai rarabi tak geuning mung anu janten hanyakan kacinta pun anak teh moal tiasa disisilihan ku barang anyar ari kitu pun anak teh parantos kagungan tunangan sumuhun bebene hate bebeureuh anu geus maneh sumpahna pun anak teh cenah moal kagungan salaki upami sanes ka eta jalmana putra raja anak raja putra raja ai kakasina teh cenah Bang Cepot putrana Prabu Semar saha Bang Cepot putrana Prabu Semar Allah dedeh teuing kamu bodoh teh nyok kasamaran tinggal awatos rupina mah teu acan uninga pangintennya teu terang ya punten sanes simkuring ngagogoreng calon minantu sanes simkuring ngalemahkeun calon minantu
sanes Bambang Cepot eta teh si Cepot nyebat nage si ai si teh bahasa bikin nganggebah anjing si lamun dibandingkeun si Cepot jeung anjing buduk hargaan kene anjing buduk anakna Prabu Semar sanes Prabu si Semar ngaku lurah bari teu boga kecamatan desa Tegal Gorobong ari kecamatan eueuh naon teh nyieun proyek supaya sumbangan aku kasih Semar pada dilegleg nu matak beteungna burayut dan dosa wunggul jeung oge jelema kokoronya Semar tos salieun eueuh ragap taya heurepakeun pusat bahanana lamun tuang putra ditikahkeun kasih Cepot 2 minggu haranci rang kebong tinggal tulang wunggul ulah kaula teh nyok kasabaran tinggal mending tikahkeun ka kaula tuang putra mending ka Aswata mah tuh lamun dibandingkeun beungeut si Cepot jeung Aswata mah keur nongeng tak beungeut si Cepot tuh si Cepot mah leuwih goreng Damela jeung tibatan dibikeun ka si Cepot mending ka Asepela boga-boga tarang atuh aing mah da percuma tarang lega ya jeung tibatan lega sawah jeung tibatan lega kebon mending lega tarang lega sawah lega kebon paeh sawah moal kabawa ka jero kuburan tapi lega tarang paeh tarang kabawa ka jero kuburan nu matak bapak hajat mah bapak ade lega sawah tarangna oge lega da ngarah kabawa ka ditu ka dieu syak punten da pun anak teh kapalaina teh ka dinya pangapunten sepuh sanes nampi pangasih rupina upami dacan kapayunan mah panginten moal burung ditampi lamaran teh jadi kumaha kacenah ditolak lamaran ngaletak ciduh anjeun tadi mah pan geus narima nah ayeuna bet nolak ribut cenah alah kaleng jeung aing anjing goblok anjing teh macem-macem dia nolak ka anjing sia dilayak wae hari ulah teungeun anak bos ditolak anjing nolak anak bos jadi hate mah aing geus hari ulah dengan gusur kanu lega anjing didodet wae demi Allah bos geus gas haling ulah teu beunang bicara teh hayang paeh sok atuh wani sok aya wani ngan lamun maneh paeh aing tong salahkeun sok atuh wani mah sok nyangkengke anjing nah teh dah gitu gos wungkul itu pengaruh alkohol gitu sakali deui ditarima Aswata mah moal sakali deui moal dikepung baku tibu abdi hancurkeun di negara Mangsa Mura nah ngadamel kakerasan ieu teu nampi kana takdir teu narima kana kadar kecewa dorna sumuhun da kapalai pun anak maka dinya kaula moal megatkeun durian anak dosa aya semat teh ngariweuheun kurang ajar dibikeun dipenta teu dibikeun dipaksa anak sampean sok mah muarek mikeun komo nempo minantu popolotot kitu calon minantu teh bisa-bisa sertifikat aing digadekeun sakali deui dibikeun moal kepung bako buah Aswata mah ancur ribut gede hulu goblok
gede tangkurak siapa curi nolak ke anak dudungan aing siapa jeung nolak kana hati aing ngahina ieu aing teh citra yuda cit leutik yuda perang leutik lain gede hutang jago perang blok leutik jago perang di tengah kuleungeun citra yuda nukat kuhu abus kuburan di tengah kuleungeun kenca ka rumah sakit we wentene sakali dibikeun moal dipapang ku ilmu aing padat demi Allah aing lain nyingsieunan ka didinya anjing aing lain nyingsieunan ka maneh bisi maneh teh apal hayang nyaho tah aing demi Allah geus 63 jelema nu dipencit na pingping aing ngomong anjing tong manyun wae sia tuh beungeut na ieu tah oh itu beungeutna aing ngancet teh aing nuduh ka dieu oh ngancet teh naha aneh aya raja make helm anjing jeung kucap kiceup manyunnya meureun gitu beungeutna ya mun maneh macem-macem tadi pacul lain satungtung aing mereka sempetan pikeun maneh babalik pikir ngadenge aing omongan maneh nu ngeunah kana hate aing di dinya salamet teu ngeunah kana hate aing demi Allah pabuyatak tak ku aing puji teh tersian aing mah kusasaha ke anjing demi Allah aing mun maneh hayang apa kamari aing di parapatan Rancakek dihurup anjing ku 40 jelema teu ngejat demi Allah aing ku 40 jelema anjing teu ngejat aing meunang teu ngejat anjing ripuh ngaringkuk dua juga dimeunang nya teh demi Allah aing mun maneh hayang apa kawedukan aing turunan aing jelema jago mati nini aing aya teureum aing jago mah demi Allah aing nini aing mah ieu nguji ilmu tara dikadek ngagewengkeun maneh kana kereta sare dina kereta datang jarak 30 meter jek nini aing lompat henteu ngagolere dina rel kereta datang jarak 20 meter jek nini aing soak henteu sare dina rel jarak 10 meter jek beuki pageuh nini aing dek nyoba ilmu jarak 1 meter kereta datang jek lamun nini aing teu dibetot ku aing pejet kadengan kongkoh kuat anjing aing ku kereta mah nilai aja saja sakali deui dibikeun anak maneh ka anak dunungan aing moal sakali deui moal ditungguan di parapatan ojek anjing dikadek ku aing sia goblok pangapunten nih saya nama Gusti Macalik ya sing laos percantenkeun we ka Raya pancingan udingan nyusun udingan beres tenang di aman di negara abang saputra kadang HP segala rupa kasalamatan ieu negara aya di leungeun sampean patidam kadang HP ada HP kasalamatan
dipikir beuki kapikir dipapai dirasa-rasa sing hore nu ngaraman kasipatan Cilema nu dipikir dengan nikmat saliwate komo rasa aing boga kapangkatan boga rasa aing boga kadudukan ngangap enteng kanulian ngangap lain kanunya rasa maneh nulak cangkeng dina kelek asa gaga aing teu deungeun cinta ditakdirkeun ku diri pribadi urang-urang korabah hayu kelas sang harapan asakeun papa ieu bener luar biasa itu paingan totoker untuk ka urang-urang astina da geus pasaki elmuna hei ya badani ayat totone dina diri aing lamun tarang aing ditakol di sadang ngablentang aing tanana bakal beunang tes takol tarana
lamun tarang aing disada model bieu aing tanana bakal menang. Totone nu kadua lamun dipetot kumis aing disada tanana aing bakal menang. Betot kumisna ku aing. Deui. Bulu kelek aing dah. Bulu kelek nu ieu tah. Tah bulu nu ieu tah. Rada kebok. Basah pada puting can kuramas. Gerak tumpul kajukut tangga karena sanapan papatkeun jampe bae. Menit ieu jami nu masing pati tu makaring perayaan ngajaran jurus teh baraya diparagatkeun wae sacan aing deungeur bare waktu pikeun aing mapatkeun jampe dek jampe naon haulu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim sirat tinggal jadi gulung-gulung jadi aing jadi hiji-hiji ngajakeun kekuatan kuat diri aing kuat salabasna mangka aing lupa kuatna karuhun nangai pati hurip ieu bumi doakeun abdi dek neueul mah Jabri abus kana awak aing mah dugul ngancih dina awak aing mah Jabrai stasiun Ranca Ekek bobot jeung aing